dasarna teh bener. Cunduk karena waktu anu tangtu. Cunduk hartina datang. Naon cenah? Cunduk hartina tepi. Anjog. Tepi. Jadi cunduk karena waktu anu tangtu. Naon hartina? Kabeh perkara nu dilakonan ku urang kudu alus itunganana. Kudu naon cenah? Kudu alus itunganan supaya cundukna kanu waktu anu tangtu. Mun rek mangkatan make itungan. Ari make hitungan lain datang kapananyaan. Tapi nanya nak kadiri. Nanya kadiri make naon. Make rasa. Make rumasa. Urang Sunda supaya dirina bisa ditanya. Kudu apal tenget kadirina. Carana kumaha. Dirina kudu diasah. Ngasahna kumaha. Nyasahna teh nyaeta kuru cileh kentel peji. Ari kulu cileh hartina kudu daek ngurangan sare. Kudu dahar memeh lapar. Kudu wareg memeh anggeus. Kudu mangkat memeh indit. Naon hartina ya. Ya rek tadi Pak Bupati ngomongkeun kamajuan. Ieu kamajuan kabeh nu aya di urang, lamun dirina teu dibeli, urang bakal jadi tukang hiji lalajo kamajuan, dua taha nu lalajo. Ari nu lalajo kabagean teu? Teu kabagean mayar kuota. Kepro. Nu boga duit saha? Nu boga TikTok. Nu boga duit saha? Nu boga YouTube. Nu boga duit saha? Nu boga Instagram. Unggal poe duit urang Sumedang. Tim Maici, Mairo, laki ge di live-keun. Ku hayang pir. Ai Kang Dede song viral, eueuh nu dijieun-jieun kabeh ge perkara-perkara nu kadeuleu, nu kareunge jeung nu karasa. Mantak ke moal bosen, pasti update, pasti news terus. Naon sababna? Datangna tinu rasa, lain tinu diaya-aya. Iya naon ieu teh Kang teh mere pendidikan naon ka urang Sumedang teh supaya urang Sumedang teh balik deui siga Sumedang zaman katukang. Daerah nu gemah ripah repe apanjang reak ketan reak bencir leuit loba ieu naon jadi kulantaran lalajo supaya urang teu lalajo wae geura diajar puasa. Kang Dedi tapi ka jadi duda hasil tinu puasa. Puasa itu. Pan puasa ini. Jadi keun ibu mangges eueuh harapan anak ibu. Kuring naon nu nek dibelaan anak ibu ajarkeun puasa. Puasakeun. Ari nu disebut dipuasakeun unggal poe teu dahar teu nginum lain eta hungkul. Anak ibu hayang HP puasakeun tong dipangmelikeun. Tong boro batur anak kuring ge kitu nih yang ge.
Meuli kantong leutik jeung naon nih yang kantong teh kanggo iPhone 17. Takol ku aing sia. Ajenting gulet dukdek cerik jejeritan kegerentelan jungkel jumpalit ku aing moal dipangmelikeun. Sabab naon? Aing embung ngaracunan anak aing. 2. Ayeuna keur usum di mana-mana. Kang Dede. Naon deui kabeh urusan ka aing wae. Tolong bikin peraturan. Peraturan naon? Ici. Itu anak-anak make make upna jangan terlalu tebel. Kusia tong di make upan atuh ceuk aing teh. Nihiang nari make upna tebel, panggil kurang nu ieu na sia awas. Anak aing sia digincuan kuat beureum pisan. Lu diwadakan kanal pisan ku aing mau dipake deno sabab anak aing geus geulis teu kitu ge. Kitu. Lamun maici sok sing kanal. Engke lamun kaluar ti beuting jelema kabur kabeh. Sabab maici siga careuh bulan. Puasa keun teh feminisme prinsip kolot. Hei anak ibu SD kene hayang make skincare nu harga 300.000 tong dipangmelikeun. Anak ibu geus hayang meuli motor listrik tong dipangmelikeun. Puasakeun. Anak ibu ka sakolana hayang bekel 10.000 tong dibere puasakeun. Hei urang Sunda kabeh lamun hayang nanjung anak-anak anjeun ti ayeuna anak anjeun bere ka susah hirupna tong dibere ka bungah wae. Makin kolot mereka susah ke anakna, eta kolot keur ngadidik anakna jadi satria, jadi juara, jadi pengusaha, jadi pamimpin nu bijaksana. Eta carana. Kitu. Anak ibu bisa jago renang teu lamun teu renang. Anak ibu bisa jadi petinju teu lamun teu latihan tinju. Anak ibu bisa jadi pengusaha teu lamun teu dididik dagang ti ayeuna. Teu bisa. Anak urang ayeuna naon lewe saeutik diwewelan. Anak urang kunaon ayeuna indungna hayang anteng tiktokan, anakna dibere HP sina tiktokan. Anak urang kunaon ayeuna teu hebat, dibere kejona ge disetrum. Magic home ditunaan luhurna pinang 7 poe nek kumaha nek bisa kompetisi jeung budak Tiongkok moal rek bisa kompetisi jeung budak Jepang moal budak Jepang ka sakola lempang cai moal sorangan kejo di ransel teu dianteur-anteur ku indungna. Anak urang ka sakola dianteur ku ninina. TKG eusina nini hungkul. Sabab nini ngurus incu. Bener teu? Budak digalakan ku indungna bapakna ngambek. Budak digalakan ku bapana indungna ngambek. Budak digalakan ku akhirna eta budak setiap aya kasusah lumpat ka ninina ngadukeun indungna ku ninina dibelaan dibere duit hiji waktu ninina teu gablek duit jeung merena ninina digeblogan ku incukna. Bener teu? Budak nu ngagebug kolotna kulantaran biasa dibere pas waktuna kolotna teu boga teu bisa mere budak ngagebugan indung bapakna. Tapi lamun ti keur budak dididik diprihatinkeun teu sagara dibere teu sagala digugu nu penting indungna ngabajuan mere dahar anu bergiji ngadidik nu sejena tong dibere eta budak bakal boga daya tahan anu kuat.
Nek bisa budak isu Sumedang boga daya tahan. Lempang ge geus teu bisa kanu motor wae. Rek bisa budak awewe ayeuna maca perubahan zaman. Hese naon sababna? Nyieun ngejo wae geus teu bisa. Ieu teh lamun dididik budak ngejo, nyayur, nyambel, nyulam, ngarenda, ngaput, budak lalakina ahli kanu pertanian, peternakan, perikanan. Nah eta budak teh kadituna bakal jadi tukang macu lain, bakal nguasai kabeh hal. Di Cina budak lamun hayang boga rumah makan, karirna tingumbahan piring di rumah makan. Di Sumedang loba pengusaha bus, karirna di mimitian tinu jadi kenek heula. Dedi Mulyadi jadi gubernur ujug-ujug henteu ngetik. Ngajing-jing mah. Jadi ajudan, jadi sekretaris, jadi pemikir, ngalah sulu, ngangon domba, ngangon meri, mantak aing ngarti kabeh. Jadi gubernur ge aing mah meri, domba, sapi, munding hareupeun imah aing kabeh. Naon sababna? Da ti dieu mimitina, mantake cicingna di lemur. Gitu. Anak si Ici ujug-ujug hayang jadi pengusaha besar. Ari gawe unggal poe nyopetan duit indungna. Hei, urang Sumedang. Lamun hayang maju nu kadua, lamun hayang maju kudu wani ngumara. Naon cenah? Kudu wani ninggalkeun lemur. Ulah kurung batok. Naon sababna? Hampir rata-rata jelema nu sukses nu wani ninggalkeun lemur. Nah, tinu kahirupan ge pangalaman, lamun cicing di lemur rata-rata jodona jeung urang lemur. Lamun pasea indung bapakna ngiludur der pasea, dah deket. Jadi ieu Sumedang kudu ngelahirkeun naon? Hei, manusia sinatria, pilih tanding. Naon diajarkeunana? Puasa. Nitih wanci nu mustari, ninggang mangsa nu sampurna, cunduk kana waktu anu tangtu. Keberhasilan manusia aya dinu intuisi. Ai intuisi teh lamun cek bahasa lamurna naon? Kerteg hate. Jadi budak urang ti ayeuna ajarkeun kerteg hate. Carana kumaha? Bere daharan anu bener, cegah perkara-perkara nu ngabodokeun dirina. Tong digugu hawa nafsuna, tong dituturkeun amarahna. Sina ngambek gejeritan gogoleran tapi tong dituturkeun kahayangna. Meh boga rasa, engke boga kerteg. Lamun boga kerteg jadi supir boga kerteg, jadi kenek boga kerteg, jadi tukang ojek boga kerteg, jadi pamimpin boga kerteg. Hirupna bakal nuturkeun kerteg hatena. Lamun nuturkeun kerteg hatena eta budak teh nuturkeun indungna, tunduk ka indungna, nyaah ka indungna. Akhirna eta budak hirupna nuturkeun indung suku. Anu kieu mah gaid atuh panduan. Tapi nu paling utama ieu. Lamun tinu ilmu nu kahiji diwangun ideologi nyaeta jalma-jalma nu boga ide-ide gagasan tinu pikiranana nu asup kana rasana, nu asup kana hatena. Cek nu pinter mah kecerdasan spiritual. Tah ieu nu boga kecerdasan spiritual teh baheula. Saha nu boga kecerdasan spiritual? Tuh, baheula urang Sumedang nu nyiptakeun tahu. Akhirna lahir tahu Sumedang. Urang Sumedang nu nyiptakeun Celembu. Lahir ci urang Sumedang nu nyiptakeun Tarawangsa. Tarawangsa lahir tinu naon? Tinu rasa lapar. Urang Sumedang ngajarkeun lamun manggih lapar, eueuh pare jeung ditutu, eueuh beas jeung dinyangu, daripada kudu apruk-aprukan ka mamana nginjem
kata tangga mending keneh puputra narita rawangsa mang poe-poe mang berang-berang mang peting-peting tapi kamanggih binih parekna tah nu kitu kuru cile kentel pejit di Cina digedeken asup kana filsafatna aya filmna tah ieu ge Sumedang kudu taeken darajatna lain ukur buhun tapi kudu teknokrasi yen urang Sumedang boga sejarah kaprihatinan lain tukang jajaluk lain tukang mementa tapi jelema nu boga martabat harkat jeung dirina daripada lapar menta kabatur kajenting paeh bari muter ka Gusti tarawangsa seni spiritual anu ngawangun manusia jeung Gustina nu apal ka dirina Sumedang boga ajen jeung harkat martabatna ieu pamimpin kudu adil dibere rakyat nu susah eta pamimpin ulah diwilah-wilah eta pamimpin tapi rakyat kudu boga harga diri aing mung dibere ku nagara sabab aing boga kehormatan diri eta rakyat nu hebat panurang manurub cupu pamimpin ngaberena kanu milihna hungkul rakyatna rakyat lapar jadi nu gelo jeung nu burung